Tapi di otak aing mah kumaha carana supaya aing boga duit tapi bisa mudik. Bud, iya bener orang rek ngarampok. Das ya ayang mudik embung. Dosana double, Bud. Cuma orang ngarampok. Terus iya ngadaharak anak yatim. Dosa, Bud, dosa. Siapa gitu dengan buntet. Buduk siapa? Siapa ngajam berarti lain tempat tempat heula. Apaan aing dititaku sia sar, Bud? Anjing, goblok ya. Wih, aduh. Gas. Tong para sia wae heuh. Tah, saya teh mimitianana. Wanina bebeja. Enggeus. Mana mangkat, Jung? Tong barang heula heuh. Bud, teka rasanya orang ayeuna puasa we deui nya. Kahayang mah orang puasa teh yang di lembur euy. Cuman duitna euy teu mahi-mahi jeung keur ongkos mudik. Nyauki mah aing muka cengcelengan we lah. Hah? Ngomong naon sia? Coba nyalangap sakali deh bisa aing salah denge. Muka cengcelengan. Ayo sian. Ayolah. Het sia kod. Duh, ku aing namun teu ngait ieu leungeun. Ari sia kunaon, Bud? Sia nanya aing kunaon. Saenggeus sia menyatakan bahwa sia boga cengcelengan anu aya eusian dengan rasa tidak berdosa, sia masih nanya aing kunaon. Sabar, Bud. Pan sia keur puasa beusi batal. Astagfirullahaladzim. Hah, saya ka mana, Bud? Buburit. Karek jam 12 beurang ieu. Bodoh amat. Milu ah. Bud, tungguan, Bud. Bud. Ampura aing ya. Tak segampang itu pergusoh. Lantas, apa yang harus aku lakukan agar Diko memaafkan kehilapanku? Kenaon, Pen? Nya kieu we keur ngahulang bari niis. Watir anjing. Itu baroga masa depan. Anjing, non maksud sia datang-datang geus ngomong kitu. Aing dijelagurkeun hulu sia ku aing ha. Kod, sabar kod. Keur puasa. Lain kitu maksud urang mah dir. Bud. Maksud sia kumaha sih ing? Cek urang mah ngaulang bari niisna mending di ditu. Dumuk di ditu mah. Selain bisa ngahulang, marane oge bisa sare. Di mana? Di kantor DPR, Bud. Bakso. Anjing. Geus pimasalaheun wae ngomong teh. Geus udah. Tong didengen nu kitu mah. Bisa-bisa aing arek balik teh geus aya nu nyulik manten yeuh. Mana puasa teh, dir? Yang puasa lah. Rajin kodir mah. Mana sih, Bud? Puasa teh. Puasa. Malah parwasa sia mah. Bisa-bisa surga teh pinu. Mun teu parwasa mah tadina urang rek ngajakan ka warteg. Hah, emang mana teu puasa ing? Henteu. Sesat anjing. Mana milu mal, Bud? Moal sailu-iluna. Yang geus saya itu jeung urang-urang diantar. Yuk, apa dia yo? Ing, supaya leuwih ngeunah daharna, aduk-aduk heula bumbuna ambe nyampur. Heuh, ayo dir. Ing, geuningan leungeun aya 3. Kan urang di dieu duaan. Tah, mun katilu eta biasanya setan, dir. Apaan sia setana? Setan kumaha deui anu datang ka dieu nya?
Astagfirullahaladzim. Sia gen bud. Yuk, ulah era. Sok dahar. Siapa bud? Mun nyauki mah aing tadi meuli tilu. Koplok sia mah. Ari ngomong puasa wae. Hah, geus sikat. Alhamdulillah. Si Bu oge nya. Urang sare heula nya. Masuk. Bisa kunaon bud? Orang sana sih doang meren nu hayang. Emang si hayang? Yang hayang lah. Apaan iman dok kurang? Kalau amat sih tibang ndog oge. Teu darewasa anjing. Cuma gara-gara endo hiji. Sarua kos pajabat nu nyaralonkeun. Parebut jabatan nu can tantu bisa mangpaat kerja jelema loba. Yang geus atuh. Sapotong ewang we. Bung weh. Yang geus kieu we. Ing. Ngilu saranya. Tundu dah. Ing. Pan tadi si Abud geus ka kamar. Terus tadi saya sih dir. Teu nyawa aing ge. Coba cek dir. Heuh. Astagfirullahaladzim. Aisyah kok naraon sih? Jadi kieu bud. Eta mah setan meureun. Apaan bulan puasa mah? Setan lagi di taralian. Siap di burak kumaha bu. Beusi hayang pais lauk emas mangga nyangkakeun. Bisi hayang pais talus mangga nyangkakeun. Beusi hayang sop sukun ini caina mangga nyangkakeun. Aduh, itu paluk lur. Jago ini mah jurik lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojakana wakina aja bana. Allah. Siapa mau ngadu adar? Si Toing kasurupan dia kumaha? Mata kain doa ada hargi sugan nesi di dahar ku aing jurigna. Ayo kursi. Aduh, aing teu apal. Salahan wae, tedek anggeus-anggeus. Sia tuh bisa tuh. Cing aing keur babacanya jero teh. Punya soraan atuh. Ih, buku teu apal. Hah, aing mah. Geula. Ieu saha nu asup ka si Toing? Aing Toing Akina, tapi can aki-aki. Anjing. Keur tadi si Toing aing geus pimasalkeun di wae Akina. Pasti saria kan nu si Toing ka jalan teu bener. Ti iraha incu yang jadi teu bener kieu. Tah si Abudan nu mawana bah. Dengan senyalakeun ka aing. Apaan si Toing yang mawana mah Bud? Tah, bah dengekeun. Incu abah nu kitu mah. Geus teu nyaona naon, nyalakeun deui. Hayang dibejakeun ka abah urang. Abah urang pemain Smackdown kitu-kitu ge. Geula sabar. Allah tersep ka jelema amek-amekan kitu. Abah si mimitina. Untung teu batal urang puasa. Ya, bah. Abah kunaon sih asup ka si Toing? Denge kumarane. Dunia geus kolot. Ibadah nu bener da geus karolot. Tong terlalu dibawa heureuy hirup mah. Emang maneh daek maot keur heureuy. Kata. Bud, kemana? Bud, ibadah lah ke masjid. Kebenaran gitu mah. Bala nggak? Mana rek sholat? Oh. Sinariin mana sholat? Kurang inget kamari si Toing kasurupan teh euy. Jadi rada sieun oge. Mending enak mah tobat we lah. Heueuh nya Budnya. Urang ge enak mah rek tobat ah. Pokona mah urang enak mah rek ibadah we terus. Tapi omat Bud, ibadah mah lo diumbar-umbarnya. Tah, bener kod. Keun bae ibadah mah cukup Allah nyaho. Tah, eta. Ngomong-ngomong, mana tadi puasa tuh? Puasa lah. Mana tadi puasa teu? Puasa lah Kodir mah. Yo, entah sahur ge Kodir mah langsung sholat subuh berjamaah di masjid. Terus isukna sholat duha. Berang sholat lohor. Burit sholat asar. Maghrib sholat di wae. Nyepirak we ayeuna isya jeung taraweh Kodir henteu. Tapi omat Bud, ibadah mah ulah diumbar-umbar. Cukup urang we jeung Allah nu nyaho. Heuh. Sia. Geus mah kata. Ya ayo. Bud, Der. Kemana? Ki. Arek ibadah lah ke masjid. Yo, urang mah tas sahur ge salat subuh berjamaah di masjid. Terus isukna salat duha. Terus beurangna salat lohor. Buritna salat asar. Maghrib urang mah geus salat di wae. Nyepiraku we isya jeung tarawih urang henteu. Tapi omat ki ibadah mah ulah diumbar-umbarnya. Allah ge jeung urang nu nyaho. Mana rek milu? Ayo. Ayo. Ari kamarana. Arek ibadah lah ke masjid. Yo, urang mah tas sahur ge langsung salat subuh berjamaah di masjid. Isukna urang mah salat duha. Beurangna salat lohor. Sorena salat asar. Maghrib geus salat di wae. Nyepiraku we isya jeung tarawih urang henteu. Tapi omatnya ibadah mah ulah diumbar-umbar. Cukup Allah we jeung urang nu nyaho. Mana rek milu? Ayo. Ayo.
Bang. Orang ibadah ke masjid. Geusnya orang kan buru-buru supaya menang tempat mangharepna. Jadi imam, Mang. Ah, henteu paharep-paharep aja jeung imam. Goblok sih sama geringan. Iya, nu koplok mah. Ya, Dir. Jadi di masjid orang perang samping yuk. Nah, bener Ki. Serang udah kasih abu ah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ing. Nyaho tadi mana rek salat mah bareng we jeung arurang mangkatnya budak. Nah, kita kapan-kapan mah bareng. Tapi Ing, mana tadi kurang ditepukeun teh entah salat ngadoana muni husu teh. Ngadoa naon sih? Urang ngadoa supaya buta, Dir. Daripada uang nepoe kemaksiatan batur, urang mending buta, Dir. Tapi dah ge nya doana nya Bud. Tapi Bud, mana oge tadi ku urang ditempukeun teh ngadoana muni husu teh. Ngadoa naon sih? Orang ngadoa supaya budeg kod. Hah? Supaya orang teu bisa ngadenge omongan anu teu kudu didenge. Tapi dah ge doa mana ge Bud. Kodir ge rek ngadoa atuh ah. Ya Allah, Kodir hoyong gagu ya Allah. Supaya teu bisa ngomongkeun omongan anu teu perlu diomongkeun ya Allah. Kabulkeun doa Kodir ya Allah. Ding, orang balik heula nya nya. Urang ge baik heula nya.